Cepot pernah nggak cinta sama seseorang tiba-tiba merasa dekat terus gitu? Pernah tuh bosan. Aslina. Cepot juga normal. Ada kasaha. Namina. Mimin. Mimin. Masih. Ya Mimin di dia. Ayah Mimin. Mimin nyaran dewa ya tuh ngobrol. Tinggal pot. Sanes Mimin orang dia. Mantan dewek itu. Orang buah batu pandai dia itu Mimina. Putus Mimin lagi. Hah? Putus? Sarang Mimin teh hanya kal putus. Ning putus jeung Mimin kunaon? Jeung Mimin putus beda keyakinan. Oh, beda agama, Pak. Sanes beda agama, beda keyakinan. Abdi yakin ka Mimin, Mimin teu yakin ka Abdi. Kan beda. Sanes beda keyakinan, teu bogoh Mimina. Oh, teu bogoh Min. Padahal tos aya gantina Mimin harita teh. Saha? Titin. Oh, aya ngarendeng Mimin jeung Titin tadi di. Aya deui. Besti. Titin putus deui. Oh, putus deui. Mohon. Beda keyakinan. Sanes. Kunaon? Jeung Titin mah teu diijinan abdi teh. Cepot bogoh ka Titin putus teu diijinan ku kolotna. Ku salakina. Ai akang pamajikan batur atuh ulah. Teu nyaho boga salaki. Dina Facebook nama singal kene. Facebook na can diedit meureunnan. Matak sarardi bosa abdi teh masih trauma ayeuna can boga deui teh. Ya Rasulullah salamun alaik. Sallu alaik. Eta teh sholawat. Salawat teh sami. Ti India teh. Ti India teh mah. Lagu Indiana nu mana? Bolu cenia bau mentega. Ya India bolu cenia. Bolu cenani. Bau tarasi. Bukan gitu. Naon? Boleh cudian, boleh kan kena. Aco. Boleh cudian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaika wa nuril absari wa diyaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gening eta apal wadia iha gening apal eta. Apal. Gening apal. Apaan eta teh sholawat. Apal mah. Eta teh sholawat syifa, pot. Sholawat syifa. Syifa mah poho. Bener yakin imah teu apal ngaran jang. Apalin judo. Da abdi mah Pak Ustad ngapalkeunna sok tina lagam sholawat teh. Lain tina ngaran. Sanes tina ngaran. Oh lamun ditah teruskeun apal. Apal lamun eta we abdi mah jelema ngaran mah sok poho. Sok poho. Tina beungeut. Wow. Beungeut mah apa? Ngan ngaran poho. Tukang kenang rada penyon. Oh eta apal gitu. Ngaranna mah teu apal. Ngaranna mah teu apal. Tukang kecrek tuh rada bareuh tuh gitu. Ai ieu mah tina lagam abdi mah. Sholawat mah. Sholawat mah. Tukang kibol mah teu wantu nabi nya. Aya hasna teh ge. Kumaha cik tina lagam kumaha? Lagam kieu Ustad. Aya lagam Sunda dengannya. Tapi sholawat. Sholawat eusina mah. Kopi nu mana? Nu kieu geuningan. Salatullah salamullah. Ya Allah. Ala toha Rasulillah. Ya Allah. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tepuk tangan buat cepotnya atuh apal. Gitu. Tawassal Nabi bismillah. Gitunya. Ya Allah. Wabil hadi Rasulillah. Ya Allah. Wa kulli mujahidilillah. Bi ahlil badri. Ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Eta teh namina sholawat badar. Sumuh. Kedua apal ngaranna. Mayan teh apalnya. Eta teh lagam Sundanya. Lagamna lagam Sunda. Lagu Sundana nu mana? Lagu Sundana nih apa? Nini make cut brai ka jalan dicarekan ku si aki. Duh, ayo apa kene.
Oh, lagam nini make cut bray. Nini make cut bray. Eta mah lagam kolot baheula atuh Kang. Cumohon. Da kolot baheula mah nini teh make cut bray. Beda jeung kolot ayeuna nini teh make lezing ayeuna mah. Oh, nini ayeuna mah make lezing. Make lezing. Ayeuna budak ngora make lezing teh alus ngetat. Nini make lezing kalakah logor. Ning logor. Udah keriput pan kemot. Para rewat. Parah. Nah laras gitu cuy. Jadi Aduh, kita eta sholawat eta teh lagam Sunda. Lagam Sunda. Sholawat badar. Aya lagam India ge aya abdi mah kumplit. Tapi sholawat eusina. Sholawat eusina mah. Nu mana cik? Sholawat lagam India. Cobi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji Atfata ya jiratal alamin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah salamun alaik. Shallu alaik. Eta teh sholawat. Sholawat teh syami. Ti India teh. Ti India teh mah. Lagu Indiana nu mana? Bolu cenia bau mentega. Ya India bolu cenia. Bolu cenani bau tarasi. Bukan gitu. Naon? Boleh cudian, boleh kan kena. Aco. Boleh cudian. Ya. Gimana? Boleh cudian, boleh kan kina. Jeki. Hai me ho gaya, tera sajina. Aco. Tere benjini ulik damar gaya. Leca. Wow. Boleh cudian, boleh kan kina. Doman ini gejos. Hai me ho gaya, tera sajina. Doman ini gejos. Tere benjini ulik damar gaya. Leca. Wow. Nah, eta sana. Betul sekali. Aca masalah. Ayo dia bolu cenia segala. Ya, Pot. Dan Apalkeun teh Siap, sholawatnya. lah, Syukur insyaallah. kene sholawat sanesna. wah, balak. Dina hadis dijelaskeun, man shalla alayya sholatan sallallahu biha alaihi asyra shalawatin. Urang macakeun shalawat salam ka Nabi sakali, Bu, maka 10 rahmat Allah bakal turun ka urang. Bade sholawat nu teu ngangge lagam mangga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mangga. Bahkan doa, we lamun urang ngadoa, Pak, sok dimimitian ku sholawat teu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajmain. Amin. Amin. Kakala geleger ngadoa pan. Kunaon doa dimimitian ku sholawat, margi aya keterangan. Innad du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. La yus'adu anhu syai'un hatta tusalli 'alan nabi. Sesungguhnya doa yang kita panjatkan eta doa teh ngagantung antara langit jeung bumi. Moal ngageser naik saalit oge eta doa dugi ka urang bersalawat ka Kangjeng Nabi. Maka kalau kita mau berdoa minta pada Allah, salawatlah dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri jalmi cinta bakal seueur bersolawat. Bade di dieu syukur-syukur urang tiasa ziarah napak tilas perjuangan Nabi di ditu. Pan jalmi cinta mah tadi teh ya jauh di mata, dekat di hati. Cepot pernah nggak cinta sama seseorang tiba-tiba merasa dekat terus gitu? Pernah tuh bosan. Aslina. Cepot juga normal. Ada kasaha. Namina Heeh. Mimin. Mimin. Masih. Ah ya Mimin di dia. Ayah Mimin. Ay Mimin nyaran dewa ya tuh ngobrol. Tinggal Alah. lipot Nabi. Sanes Mimin orang dia. Mantan dewek gitu. Orang buah batu pan di itu Mimina. Putus Mimin lagi. Hah, putus? Sarang Mimin teh hanya kal putus. Ning putus jeung Mimin kunaon? Jeung Mimin putus beda keyakinan.
Oh, beda agama, Pak. Sanes beda agama, beda keyakinan. Abdi yakin ka mimin teu yakin ka abdi. Pan beda. Sanes beda keyakinan, teu bogoh mimina. Bogoheun eta mah. Oh teu bogoh min. Padahal tos aya gantina mimin harita teh. Saha? Titin. Oh, aya ngarendeng mimiting titin tadi di. Aya deui. Besti eta. Titin putus deui. Oh, putus deui. Mohon. Beda keyakinan. Sanes. Kunaon? Jeung titin mah teu diijinan abdi teh. Cepot bogoh katitin putus teu diijinan ku kolotna. Ku salakina. Ai akang pamajikan batur atuh ulah. Teu nyaho boga salaki. Dina Facebook nama singal kene. Facebook na can diedit meureunnan ah. Matak sarardi bos ada teh masih trauma ayeuna can boga deui teh. Cari dulu atuh yang baru, cari lagi. Ah, bosan kamari geus boga nu anyar kalakah teu baleg. Geus aya nu anyar. Ah, ya nu anyar. Oh, salewat teh ieu. Saliwat teh, asih saliwat teh ieu. Geus boga nu anyar kalakah teu baleg. Abdi gaduka bogoh anyar, moal eleh ku nuti payun jangkung ageng nu ayeuna rada pendek, eueuh nu baleg gitu. Teu sangka geuning saruana, dasar 11 12. Dina foto geulis pisan, nyatana jerawatan, dasar editan. Oh, dina foto nama geulis pitan. Geulis. Aslina jarawatan. Mohon. Kala-kala ai akang ningalina pelebah mana teh geulis pisan? Wah, dina ieu dina HP abdi teh ningali. Oh, nah HP geulis. Wah, Sri Devi na HP mah. Nah HP Sri Devi. Mohon. Ai panggih. Serigala pan jauh. Babaung hayo. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu nyawer? Ye, ai sugan teh. Ah, itu Kang katukang eta mah. ngaliwat teh hunggul. Kacai, motor kacai. Kajaman pangitannya. Meni gegeran teh. Ca, Pak Ustad Ohim. astagfirullahaladzim ulah Pak Ustad Ohim atuh. Eta mah guru urang. Keudahna ge urang murid merek ka guru. Tapi da teu saeutik ketang guru ke mere ka murid Pak Ohim. Di lemur abdi. Ustad teh barang bere ka murid da aya. Eta Pak Ustad Ohim mah saya tuh. Saya naon? Mohon eta teh mun bersin pan urang teh sok dipanggil Pak Ohim teh. Ya, lamun keur bersin Ohim gitu. Aya. Hancim. Pak Ustad Ohim aya kitu. Oh, ulah direcehkeun Pak Ustad. Naha? Aya angsulan. Pot orang teraskeun heula. Cadai. Bapak sareng Ibu nu dimuliakeun ku Allah, mangga pot. Mangga teraskeun lah. Tadi Ustad ngadugikeun jalmi cinta bakal caket jeung nu dipika cinta. Bahkan bakal nuturkeun man ahabba syai'an fahuwa abduh, bakal jadi budak nu dipika cinta. Nuturkeun urang ka nu dipika cinta. Rasulullah komo nyandak ajaran nu mulia, Pak. Naon ajaran nu mulia nu dicandak ku baginda Nabi nyata Al-Qur'an. Bahkan sepeninggalan Nabi ia Quran diteraskeun didugikeun ku sahabat. Kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan kata Rasul untuk kalian dua perkara. Jadi saat peninggalan Rasul, Rasul teh ninggalkeun dua perkara. Ninggalkeun sabaraha Bu? Dua. Lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Anjeun moal sesat, moal sasar salamina lamun nyekel pageuh kana ieu dua perkara. Naon dua perkara nu kudu dicepeng ku urang sepeninggalan Rasul? Hiji kitabillah, kitab Allah nyaeta Al-Qur'an. Anu kadua wa sunnati rasulih, sareng sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang ngangken cinta ka Nabi, yuk urang langkung caket sareng Al-Qur'an, urang ngahirupkeun sunnah Kangjeng Nabi. Maka di dia binga aya pangaosan di dia aya Pak. Kadang-kadang di tempat sanes budak SMP teh eureun ngaji. Tapi tadi di dia aya murang kali SMP nu ngaos keneh aya. Aya, aduh getol. Tadi di pasian hadiah pan SMP ngaos keneh luar biasa neng teraskeun ngaosna. Sing jadi contoh keur batur-batur nu sanesna. Kadang-kadang ayeuna geus SMP asa geus beres pan ngaji teh. Teraskeun nu bade mah santren mangga nu ngaos di dia teraskeun. Da urang teh butuh caket sareng ulama nu mangrubikeun penerus perjuangan Nabi. Cepocok ngaos tara? Wih, abdi mah bosan rajin ngawas. Di mana? Di Mardasan kapungkur abdi. Di mana? Di mana? Mardasan.
Madrasah. Unggal sore. Madrasah. Hah? Madrasah. Mohon eta Naon? mardasan. Madrasah. Madrasah. Sah. Hijikeun. Marsana. Madrasah. Ya. Kantos ngaos Quran teu Kantos. di madrasah. Di madrasah. Pan Quran teh peninggalan Rasul ieu teh Leres. diteraskeun ku ulama. Mohon. Tong baroraah ayeuna tafsirna keur macana apal teh ilmu naon keur maca Quran. Maca Quran, ilmu tajwid bosan. Apal tajwid. Kudu bener ilmu tajwidna ulah nepi ka kamana karep gitu. Apal hukum-hukumna. Hukum-hukumna apa? Aya Mang Tobiing. Hukumna teh. Naon? Mang Tobiing aya. Mad. Aros Sanes Mang Tobiing mad tobi'i. Mang Iwan. Madiwa. Lain Mang Iwan, mad Iwan. Heuh ta eta. Ngaji peureum kitu kieu tah. Aya geuningan nu ieu. Naon? Mang Aris Bandar Sukun. Mad Arid li sukun, lain Mang Aris Bandar Sukun. Aing Eta. ngaji peureum teh kieu teh ka mana we? Model kieu bosan. Jijik, hukum non mati dan tanwin naon bae? Nun mati datang win. Heeh. Eta teh nying hareupan huruf halak teh disebutna idhar aya. Oh, nun mati dan tanwin yang hareupan huruf halak disebutna idhar. Idhar. Idhar teh Jelas bacana. jelas macan halus inget Tapi kan? aya nu lieur bosan. Tajwid Tajwid teh aya nu lieur. naon? Nun mati jeung hareupan cicilan Bang Emok. Eta mah ihfa. Nun mati yang hareupan Bang Emok ihfa. Ihfa. Naon ihfa teh? Ngahieng dina sirah teh bosan. Unggal minggu teh kudu setor. Emang aya nun mati dan tanwin yang hareupan Bang Emok? Aya. Unggal beres ngaji langsung saya berjanji panu kitu. Aduh rusuhan. Iraha Bang Emok. Bang Emok anu kitu geuningan saya berjanji Pancasila unggal poe Kemis. Ya. Ning cepot apal jeung poena? Apan abdi ketua kelompok. Paingan tukang nyampuran. Ya, pot teraskeun ngaosna nya. Mohon. Ngaos tajwid. Tina tajwid teh kan bisa maca Quran, tina maca Quran kadituna faham eusina. Tong beresina macana hungkul, teu leuman eusina. Pan eusi Quran teh hiji aya akidah, 2. nya la ilaha illallah. Teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Teu aya pangeran anu urang bisa menta ka anjeunna kecuali menta ka Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lempeng akidah urang. Sabab seueur ayeuna jalmi nyembahna ka Allah tapi menta kasalian ti Allah. Panteu lempeng akidahna eta teh. Hiji sing lempeng akidahna pot. Sabab perjuangan Nabi di Mekah nu pertama kali disiarkeun ku Nabi, diajak ka umat tentang akidah. Memeh Nabi ngajak salat, memeh Nabi ngajak puasa, udah dilempengkeun akidah keyakinan umat. Kadituna pan memeres akhlak, sabab akhlak di zaman jahiliyah teh geuning pot. Seueur anu ruksak, judi, mabuk-mabukan, minuman keras pan di mana-mana. Minuman keras ayeuna keur ngahabu. Naon minuman keras? Es batu. Tuh udah teu apal berarti. Naon? Minuman keras teh lain cai kana kulkas jadi teas. Naon? Minuman keras teh AO, vodka, Wih. Manson, KTI, bir, arak, whisky, brandy, sampain, dun, topi miring, ciu, amer, arak betot, kucubung, arbal, arak bali, kawa-kawa, TM, protom, intisari, morfin, ganja, tramadol. Wah, Hei, naon? apalan? Palan bener Kang. Kunon coba Ustad apal. Jualan? Banyak jual. Ustad apal lain jualan. Oh, benar? Sanes. Naon? Ustad apal supaya bisa ngajauhan. Nya. Baheula jenis minuman keras ukur homer, ayeuna mah pan geus rupa-rupa. Baheula nu ngaranna judi ukur main kartu, ayeuna geus loba jenisna. Ternyata kejahiliahan teh geus balik deui dengan bentuk yang lebih beragam. Kade anak-anak orang kudu waspada sing dijauhkeun tina fitnah jahiliyah ieu. Judi dan bermabuk-mabukan jadi hobinya. Shalala. Disko, dansa dan wanita jadi hiburannya. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang sederhana. Kalau terlalu Tapi tak pernah kau pikirkan dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan.
Judi dan bermabuk kemabukan jadi hobinya. Doman ini gejos. Dansa dan wanita jadi hiburannya. Judi dan bermabuk kemabukan jadi hobinya. Mana ya joget qasidah gitu? Mana aya joget qasidah siga kitu? Naon? Eta si dawala tingali. Judi dan Mengeus. Batur mata tadi kadieu ieu telat. Ini Ustad lagi nyanyi qasidah. Tahu enggak qasidah rebana ibu-ibu? Di urang aya keneh rebana teh, Bu? Dulu pan ada rebana ya. Naon Pak Ustad? Rebana Ieu teh keur nyanyi rebana, ieu teh. nyanyi qasidah. Oh, band kepret. Kepret. Nu mana ben? Lain band kepret tagojring ieu teh. Tagoni. Eta nu tak deng deng jer, tak deng deng jer, tak deng deng jer, kuplak kuplak kuplak. Nah, suara tungtungna gitu. Totos tarik teuing. Bukan kayak gitu. Lain kitu nu kieu geuning opak-opak gemblong-gemblong opak-opak gemblong-gemblong ranginang bakaka bahankeun. Make dus. Kode eta mah Bukan kayak gitu. yang dibahan. Ibu-ibu main rebana geuning ngajalajar. Oh. Laguna teh pan aya kota santri, aya Nabi Muhammad mataharinya dunia, nya. Aya nu bieu eta. Eta teh nu bieu teh keur ngajelaskeun jalmi nu terbuai ku godaan fitnah dunia teh ya. Eta. Kalau mau gerak cukup kanan kiri aja. Kalau qasidah enggak ada joget kayak gitu, enggak ada goyangan. Yap. Ya, musik lagi. Oke. Judi dan bermabuk kemabukan jadi Kiri. hobinya. Kanan. Disco Kiri kanan. Yo man. hafal teh kiri kanan maksudna kumaha? Maksudnya kumaha ieu teh? Kiri kanan teh ka kanan ka kiri, ka kanan ka kiri. Aya akan joget dua aya teh. Udah eta kendangna atuh ngabamplak gitu. Eta kendangna dikoplok. Koplo meureunana. Akang, Pulan. lagu qasidah itu kendangna tong dikoplokkeun. Ya. Make rumus qasidah mah. Aya rumus. Sing tertib, jim jeung teh rumusna. Apa jim teh? Naon jim teh? Jim teh, jim teh, jim teh, jim teh. Ngarah teu garoyang ieu. Tah kitu. Nah, kitu hungkul. Tambahan ku ho kali-kali mah. Ho kumaha? Jim teh jim. Jim haho. Geuleuh. Kanan kiri aja. Ya lah kanan kiri. Siap. Siap. Ini lagu yang menggambarkan bagaimana kejahilian itu muncul lagi dengan beragam bentuknya. Kanan, kiri, acan. Oh, acan. Sabar heula. Judi dan bermabuk Kanan, kemabukan kiri, jadi kanan, hobinya. kiri, kanan, kiri, hup. Naon Kang Jol? Dawala. Geus jim teh ieu. Naon? Kakanda lagi baik kepadamu. Naon? Lamun dewe ka kanan, milu atuh ka kanan. Dewe ka kiri, milu ka kiri. Ulah nepi ka dewe ka kanan, maneh kabelah wetan. Dulu. Ngiringan bareng jeung cepot kanan kiri. Oh bareng. Siap. Siap. Judi dan bermabuk Kanan, kiri, kemabukan astagfirullah. jadi. Hop. Aduh, aing. Naon deui Akang? Buat kalemot kieu eta gara-gara kopeah urut kaduruk. Yeuh, ganti atuh legedug ieu. Nyaho kanan mana henteu monyong. Hepan ieu kanan ka dieu. Astagfirullah eta mah kiri monyong deuleu. Kanan mah ka dieu. Kanan mah ka dieu, kiri. Ka dieu kanan mah. Ka dieu kanan kieu kanan mah. Kedap. Ngao cicing. Bosan. Coba malikna ka dieu, malikna ka dieu. Adito malikna. Ning hareupna ka dieu geura. Tong amak-amakan wae. Palih wetan ning hareupna ka kulon. Dulu. Kudu dicontohan wae ka dulu. Coba dewala, kanan mana kanan? Iya Pak Ustad. Coba cewat malik ka dieu. Ya. Siap, rak. Siap, rak. Lencang kanan, rak. Rencang kedean, rak. Naon eta? Kedean. Geuning sarua jeung dawala kanan kitu. Wah, sarua ti mah nyaho beda. Antep jang, mikir beureunan. Akurkeun ka dinya. Sarua teu? Naon heula?
Sarua teh. Sarua teu. Sok jeung hareup ka dinya ayeuna mah. Nah, saruanya. Kira-kira lamun dewek malik ka dieu. Kanan teh di dieu. Lamun malik leukeun. Astagfirullah. Di ka mana? Punah pindah kieu kanan teh nya. Lain pindah-pindah akang nu lieur eta teh. Kangna. Jadi nu salah. Ngomong. Dok tembalan eta ditanya. Nu salah. Hihi. Lain yang ngir. Abdi. Hampura. Gerak. Eta kumak-amak wae atuh da. Kadi teh. Udah. Hampura. Jangan marah. Udah, calik. Ya, cepot dawala. Ieu. Ustad teh tadi teh keur ngajelaskeun naon coba. Jelaskeun ku cepot ka dawala, ngarah dawala anu karek jol ka dieu nyambung ceramah jeung ustad. Supaya aya canakeun. Cik jelaskeun ka dawala ku cepot ya. Inti ceramah ustad intinya apa? Kudu apa dawala intina teh naon? Intina naon sok? Naon? Intinya kacamata mama udahlah. Intinya kacamata mama udahlah. Yang waras dan simpel, yang waras dan simpel, yang waras. Cuman ini pelaku kicau mania, kicau mania. Kini dina jublek baju berem dipoekeun ini rada geblek rek dibelem teu daekeun. Kicau mania, kicau mania. Duduk dak, naik motor ke Banjaran, nu buduk di udag-udag, kudok lorek di podaran. Kicau mania, kicau mania. Pasir kali kicik-kicing, cilaka ka Bojong Gede, aki-aki digegel anjing, dibawa ke RSUD. Kicau mania, kicau mania. Salawete 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo. Kicau mania, kicau mania. Eta gara-gara akang kicau mania, barudak digigir nini di tukang nyekelan irung. Leungeunna kikieuan. Ngarah naon ya? Eta si dawala teu nurutan teu apa. Si dawala mah teu apaleun meureun. Kurang gaul tara muka TikTok. Kurang update. Abdi mah apalna nu kieu. Naon? Udah siap belum? Jalan-jalan pakai sepatu rodaku kiri kanan ikuti irama lagu OBH Komik Saset. Aha OBH Komik Saset. OBH Komik Saset. Aha nu kitu. Sakadung padung ding sakadung padung ding duh parung sing sakadang sakading parusing loba seseuheud. Kemana we daek si eta mah nya? Kan karunya bebeakan teh siga cepotnya eueuh nu nyawer ieu mah karunya. Matakan. Ulah telat ka dieuna bieu pakuwu ciling cat. Naon? Cilingcang. Cut. Cilangcang. Pakuwu cilangcang ka dieu. Pakuwu kancana ka dieu. Pakuwu hormat kasepuhan urang ka dieu. Ka dieu ada raya ngresyakeun. Maneh eueuh nu nyawer kasihan deh lo. Atuh telat ka dieu. Telat ka dieu jeung eueuh kawauhan. Aya kawauhan saha Pak Adeson geus ka dewek. Geus dawala. Watir. Semangat nama. Ngos Pak Adeson Cahya Pro. Nya etos ka dewek. Nah kuring henteu. Kunaon telat ka dieuna atuh? Kunaon datangna telat? Nyasab ya teh Pak Ustad. Nyasab. Nyusul ka dieu nyusul. Nyusul ka dieu na teh naroskeun ka itu ka Sangiang. Wah cenah jauh teuing cing teh. Ari ka dieu ka mana teh? Ka Cilangcang cenah cing ka mana ieu teh?
Kamawarsari. Kamawarsari teh abdi teh geus ka kidul ka ditu. Telat cenah. Eta dawala lain ka dinya cenah. Ari ka Cilangcang mah cenah. Ka mana cenah? Itu ka belah wetan kata itu. Nanyakeun ka tukang ojek, pasea jeung tukang ojek. Nah apa saya? Mang ojek cing teh ari ka Cilangcang sabaraha? Kamawarsari. Kamawarsari cek tukang ojek teh keun bae cenah 30.000. Naik ke abdi teh barang nepi dihareup di dinya dibayar 15.000 dah ngamak atuh aneh. Ya, eta mah IQ-na arena. Akang nu aneh. Salah. Tadi janji rek mayar ke tukang ojek baraha? Perjanjian teh 30.000 Dihareup dibayar? dibayar 15.000. Tukang ojek ngamak. Ngamak aneh. Wajar. Wajar naon? Kunaon ngan mayar satengahna? Pangna ku abi dibayar setengahna sabab manehna ge milu tumpak. Setengah ewang jeung abdi atuh. Tukang ojek nama teu kudu mayar. Teu bisa kitu. Lamun hayang dibayar full 30.000, motorna dibawa ku abdi manehna lumpat di tukang. Insyaallah bitu-bitis. Lanjut dulu ah. Lanjut dulu. Ye bisa hayang disawer ibu-ibu acan. Naon? Ibu-ibu can nyawer sok saha aya nu teu. Hanteu. Makanya silaturahmi atau silaturahmi. Silaturahmi ke perwakilan ti ibu-ibu cenah jeung Pak Ustad Ohim. Sok. Aya kukeukeuh. Ya, teraskeun lah dawala. Yo. Bapak Ibu, Mang Cepot, Mang Dewala, teraskeun ieu teh wios. Teraskeun. Boleh lanjut, Bu? Lanjut. Pot. Ye. Tadi Ustad sampai mana ngajelaskeun? Sampai Pak Ustad Ohim. Lain Materi nah. materin. Tah, tadi teh kan orang teh dalam rangka cinta ka Nabi. Pak Ustad Ohim ka dieu. Alah Pak Ustad. Bapak Ustad Ohim bager. Aduh, Pak Ustad. Bapak Ustad Aduh. Ohim mana? Pak Ustad kangge saha ieu cepot dawala. Kangge dua nana. Kangge dua nana. Nuhun Pak Ustad Ohim, mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Sehat salirana. Amin. Berkah ilmuna. Amin. Berkah rizkina. Amin. Nuhun Pak Ustad Iya, Ohim. puat kieu puat. Naon? Cepot sarasana lamun hayang rizki ulah nyungkunan kitu atuh. Nah, Ye, lamun hayang rizki ku usah dibere amalan. naon? Hayang teu digampilkeun rizki dina bentuk harta, Bu. Hoyong. Yo. Oyong. Hiji ulah menta. Dengek. Ulah naon pot? Menta. Pak Ustad Ohim mana? Ulah. Paku Kadenge, mana? kadenge. Ulah. Komo lamun di Ramadan barudak lamun di Ramadan sok dibagi THR-nya. Ya. Ulah ngajarkeun anak mana dong THR-na bisa jadi kebiasaan karakter. Hiji lamun hayang rezeki ulah menta ka makhluk. Naon sababna? Lamun geus menta ka makhluk dina teu diberena nyeri hate. Kayak ngagantungan ka makhluk mah lamun nyeri hate. Mohon. Hiji ulah menta. Nganu kadua lamun dibere ulah nolak. Ya, abdi mah teu nolak. Teu Ngan nolak. akangna menta. Menta. Lamun dibere mah ulah nolak. Nah dibere ulah nolak. Sabab lamun urang dibere ku urang ditolak. Batur nu mere teh moal menang pahala tina sodakohna. Lamun arek pot tarima heula ku urang duitna. Batur nu menang pahala ku urang dibalikeun deui. Urang nu balikeun deui pan menang pahala. Dobel pahalana. Itu menang ieu menang pahalana. Hiji ulah menta. Dua ulah nolak. Sok aya istilah geningnya ulah nolak rezeki. Nu katilu lamun hayang digampangkeun rezeki. Ulah koret lamun aya. Dah, ibu-ibu ulah koret. Sok mun Lain aya ka mah. ibu-ibu. Kocorkeun ka dieu. Maksudna ulah koret teh akang. Abdi Lamun akang hayang ditambahan rezeki, tanu geus aya eta saweran salurkeun deui ka akang, ka batur. ka batur pangitunya. Ku akang. Ku abdi. Mm-mm. Aya abdi ge paniatan mah Pak Ustad. Kamanakeun Duit artos? saweran teh bade disodakohkeun deui. Kamana? Sapalih mah ka masjid nu sok nyair di pinggir jalan. Insyaallah artos nu kakempel ieu pakubu panginten ku cepot bade disarurkeun ka pambangunan masjid anu sok nyalair di pinggir jalan. Nah, Tepuk gitu. tangan atuh Kang Cepotna. Nya sing nerap jantan amal jariah Kang sadayana. Mung abdi teh bingung. Naon? Apan balik teh sok jam 12. Peuting. Kadang subuh. Puting. Nu nyair teh eueuh, Ustad. Sararek keneh urangnya. Kapak saya balik deui kana saku da eueuh atuh bingung. Atuh teu jadi. Dawala kan tadi di pasian ke Pak Ustad. Mohon. Rek dikamanakeun?
abdi mah bade disodakohkeun teh pausan. Kanu nyair deui. Sanes moal jiga si ieu bangkar warah jelemana. Ari abdi mah bade di ieu disodakohkeun ka budak yatim. Tanu dawala ka budak yatim dipasikeun anak eta bagus dawala. Kalarasan pan dirorompok teh abdi teh ngurus budak yatim hiji. Mohon pun bojo pan budak yatim. Bade di kapun bojo kan resiko Sugan teh nya. Aya Tapi kadenya aya hak batur eta pasihkeun. Mohon. Rang teraskeun cepot dawala. Bapak Ibu, lamun urang nya cinta ka Nabi, caket sareng Nabi, tuturkeun ajaran Nabi. Mana ajaran Nabi? Quran teh ajaran Nabi. Lamun cinta ka Nabi, caketan ulama. Yuk barudak nu beres SD, teras SMP tong liren ngawasna, teraskeun ngawasna. Dijurung ku ibu ramana, dijajab pamitiasa ka ustadna supaya naon? Anak-anak urang kenging petunjuk anu dicanda ku Nabi didugikeun ku ulama. Tadi geus bisa maca Quran lain beres ngawas, hiji akidahna dilempang, akhlakna sing sae. Naon deui? Ibadahna sing leres. Diajina ari ibadah mah diantarana dina kajian fiqih. Kajian naon cenah Bu? Fiqih. Pan urang bisa sholat, bisa wudu teh barudak diajarkan ku guru-guru urang. Sumberna mah tina Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah. Ieu ayat Quran keur nyaritakeun tentang tata cara wudu. Ngan diterjemahkan we kadang-kadang ku guru ngaos, ku guru madrasah, ku guru TPQ make lagu. Aya lagu tepuk wudu. Teh kan ngajarkeun fikih wudu. Apal tepuk wudu tepot? Di mana? Tepuk wudu. Prok prok prok. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin gitu. Baca bismillah sambil tepuk tangan. Lain tepuk tangan. Naon bode? Manya wudu make tepuk tangan. Apaan barudak masuk tepuk tangan bari nyocai. Bukan tepuk tangan dong, cuci tangan. Cuci Baca tangan. bismillah sambil cuci tangan. Wudu terus. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke bujur. Jauh teuing. Tangan sampai ke sikut. Terus? Tangan sampai ke sikut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Iraha, wudu make kepala, pundak, lutut, kaki. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Oh, eta mersian tina hadas. Pakai wudu diajarkan budak teh cara wudu. Rasul kapungur ngajarkan ke para sahabat. Ayeuna sahabat ngajarkan ka tabiin. Ayeuna ajaran ieu dicana ku guru-guru urang di pangaosan pot. Mohon. Cepot sok ngaos fikih tara. Osok. Asli. Mohon. Kitab naon? Safinah. Oh Safinah. Safinah mawadah warohmah. Sakinah. Eta mah sakinah. Sakinah namanya. Apal teu bab toharoh? Bab toharoh bebersih. Pernah abdi diajar. Coba dawala, apal bab toharoh? Wah, sudah walawai inget. Apal tuh? Apa kuring oge pausan, komo rek disawer ku Pak Haji Hendi mah. Pasti apal abdi. Apal Pak Haji Hendi? Aya Pak Haji Dendi. Endi, Pak Haji Endi. Prendi. Erdi. Endi. Pak Haji Endi. Oh, Pak Haji Endi. Aya. Abdi apal. Iya Pak Haji Endi teh payun. Nuhun, alhamdulillah nuhun Pak Haji. Salim heula Pak Haji. Oh hoyong salim Pak Haji. Allahu Akbar. Aduh, Gusti. Nuhun Pak Haji Hendi. Ibu bade sebentar. Alah lumpat euy. Nuhun Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Aduh, punten. Ini cepot kurang pasti dikat. cium. Naon? Kapacok. Irungna panjang. Dawala, tak Pak Haji tos ka dieu. Sok ayeuna. Cik, Pak Haji tos nyawer ka maneh cik naon bieu pikih teh. Bieu najisnya posisinya. Najis. Najis seberiji. Cing balik sia. Tong isinkeun Pak Haji. Najis Heeh. aya 3. Tilu naon bae? 3. Hiji najis mukoladoh.
Mughaladzah. 2 najis muhofafah. Mukhafafah. 3 najis muhomamah. Astagfirullah. Naon? Hiji najis, Mughaladah. 2 Muhofafah. 3 Muhomamah. ti iraha aya najis mukhamamah, mughaladzah, mukhafafah, mutawasitoh. Apa setiap ayah mamah pasti ayah papa nuturkeun. Oh aya papa, aya mamah. Bukan, Kemana? lain mukhafafah, mukhamamah. Mughaladzah najis gede, mukhafafah najis ringan, mutawasitoh najis sedang. Budak bakal bersih lamun diajar ngaji fikihna. Ti saha diajarna? Ti Kangjeng Nabi ti diutusna mah. Cana ku sahabat, cana ku Pak Ustad, nepi ta ajaran Islam nu mulia ka paeunan urang. Irupkeun namun urang cinta ka Nabi, ieu ajaran Islam nu mulia. Model ieu bosan. Naon? Abdi kamari ka masjid. Ka masjid. Di jalan aya anjing ngaletak suku. Naon hukumna teh? Nya mughaladzah atuh. Kumaha? Mughaladzah teh najis gede, cara marsihanana dibasuh ku cai, punten dibanjur ku cai 7 kali, nu hijina dicampuran ku naon, Bu? Ku taneuh, pot. Teu kudu cok abdi mah. Nah, teu kudu. Teu kudu. Apaan cepot ka masjid? Mohon. Di jalan aya anjing ngaletak suku. Leres. Cara marsihanana kumaha? Kumaha? Ku taneuh jeung ku cai 7 kali, nu hiji campur ku taneuh. Teu kudu. Nah, teu kudu. Cek abdi mah tuluykeun ka masjid. Geuning? Da anjing mah ngaletak suku manehna lain suku abdi. Kariweuh-riweuh. Da lain suku abdi nu diletak suku anjing manehna we bosan. Abdi mah ngaliwat teh. Bari noe ka anjing kade maneh teh najis ya teh 7 kali make tanuh ya teh. Ini teh abdi ka Oh, masjid. anjing teh lain ngaletak suku akang. Sanes. Dalam mun aya anjing ngaletak suku abdi mah diletak deui we suku anjing ku abdi. Mung eleh abdi mah lah. Tapi jadi ka masjid teh jadi. Janten alhamdulillah. Tapi ka abdi ke ruku bosan ngeberewek soek Naon teh? sarung. Oh, atuh kabuka aurat. Mohon ku abdi teh langsung we dikaput kaki ihan. Ah eta mutawasitoh. Heh. Seuseuh ku akang. Mohon pan soek pan sarung teh. Hah? Dikaput Gabut. kaki ihan. Sah teh. Eta mutawasitoh teu sah salatna. Teu sah. Seuseuh heula ku akang. Teu kudu diseuseut lah sah-sah wae cak abdi mah. Nah sah wae. Apaan abdi mah dikaput. Dikaputna kaki ihan. Nya mutawasitoh. Ki ihan teh aki-aki ngaranna Ihan. Tukang permak baju teh. Ki Ihan akina Ki Udin. Kang Jai. Dikabut kaki Ihan. Ihan Taylor ya. Ihan Taylor. Apa teh aya Ki Ihan, Ki Udin, jeung Ki Uned. 3 bersaudara. Aduh. Itu Jadi ke masjid sholat teh. nya ngan abdi aya patarosan. Naon? Rada serius ieu mah. Lamun adan pantomolongo meunang teu. Adan marek pantomolongo, pantonutup, masjid aya pantoan, teu aya pantoan, ngong we adan pot. Astagfirullah doraka bosan. Madolaka. Piraku aya ayeuna aya adan pantomolongo pantomolongo. Angger Allahu Akbar. Tak lieur Pak Ustaz. Sigana jang lamun aya cepot ka pangajian tong sina nanya ustadna matak TBC nu gimana. Mata kering. Ustad ayeuna nanya ka cepot. Naon? Jadi heula ada walanya. Naon masan? Ustad nanya ka cepot. Naon? Ai cepotna pan Pak ka mana-mana make ikatnya. Nya. Cepot salat berjamaah di masjid make ikat. Bener. Ai imamna kopiah hideung meunang teu. Nya meunang rek kopeah bodas rek kopeah bulawo. Teu sah pot. Naon teu sah? Cepot ka masjid. Mohon. Pan cepot mah make ikat ka mana-mana. Make iket. Cepot salat berjamaah jadi makmum make ikat. Ari imamna kopiah hideung meunang teu. Nya meunang atuh rek kopeah Teu hideung. meunang, teu Rek meunang. kupluk Teu meunang. Nah teu meunang. Manya cepot salat make ikat. Ari imamna kopiah hideung. Imamna lain jelema kopiah. Bener. Imamna lain jelema kopiah hideung. Astagfirullah. Umur-umuran tukang tipu katipu aing. Eta kopiah hideung jadi imam kumaha rukuna coba aja. Mata bakalan. Wah senjata makan tuan euy. Alah, pot Lan. diajar teras ngaos barudak, beres SD lain beres ngaos teraskeun. Sakali deui Bu, ajaran Nabi, ajaran Islam teh universal luas. Ngajarkeun kumaha paham Quran, ngajarkeun hubungan sareng Allah, akidah, ngajarkeun kumaha cara ibadah nu benar, termasuk ngajarkeun akhlak kasasama, termasuk akhlak ka alam, termasuk ajaran Nabi Bu, cara bernegara yang baik diajarkan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu. Nabi hijrah di Mekah ka Madinah. Di Madinah ayeuna ajaran Islam leuwih luas deui.
tentang bernegara diajarkan ku Nabi di Madinah. Pak Haji, ternyata begitu dugi Nabi teh ka Madinah, ya orang cerita sejarah Nabi. Di Madinah teh lain ukur orang Islam anu aya, orang Kristen aya teu? Aya. Orang Yahudi aya teu? Aya. Suku nage beda-beda. Aya Aus, aya Khazraj, apal meureun karakter Timur Tengah, kasigung saeutik pot Aus jeung Khazraj parasea. Tapi Nabi ningali umat anu majemuk, ningali umat nu beda agama, ningali umat anu beda suku, ku Nabi dihijikeun ngangge perjanjian namina piagam Madinah. Rek naon bae agamana, rek naon bae suku bangsana, rek naon bae bahasana, selama tinggal di Madinah di Yasrib eta jadi dulur sadayana. Tak ieu kondisi Madinah teh persis seperti kondisi Indonesia ayeuna, Pak. Di urang sukuna seueur teu? Seueur. Banyak enggak? Banyak. Cok Rama Irama mah aya kalimat kieu, Pot. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suku Jawa, Suku Jawa, suku Sunda, suku Sunda, suku Batak, suku Batak, suku Romeheun, kekeongeun, rematik, asam urat, jebrag, kaki gajah. Lain suku cokor iya kan. Suku bangsa, suku bangsa. Oh, Tong make suku gerak, make ada. Aku ada kan. Sok atuh kerja suku iya. Ulah suku atuh. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, Ibu muslimat terdiri dari banyak suku bangsa, Ibu kubu. itulah Indonesia. Ada Jawa, Ada Jawa, ada Sunda, ada Sunda, ada Kalimantan, Kalimantan, ada Bugis, Bugis, Papais, ada, Wajir, ada, Rangina, ada, Sebelah, ada, Gehu, Bukubu, Ibu muslimat, dan ada lagi yang lainnya. Janganlah saling Ibu muslimat kan dia, satu suku bangsa dengan lainnya. Buku aya. Bukubu. Karena kita Alah, satu kadararia, bangsa dan alhamdulillah. satu bahasa Hey. Indonesia. Bagja, ye. Bineka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Domanini gajos. Asik. Beda tetapi tetap Alah satu Bu, hatur nuhun. tujuan. Hatur nuhun ibu muslimat Lebih teh. dari Terima 200 kasih. juta Lebih dari satu. penduduk Alah nuhun. Indonesia, Hatur nuhun. Ngajedog wae atuh. terdiri dari Hatur banyak ibu teh. suku bangsa, Alah itulah nuhun. Hatur nuhun Indonesia. Aduh ibu-ibu ibu nuhun. muslimat. Janganlah saling menghina satu Ngajedog wae suku euy. bangsa dengan lainnya. Nuhun. Terima Karena kasih. kita satu Baik, nuhun. bangsa dan satu Mun direuwas jalungkeun. bahasa Aya keneh. Indonesia. Bineka Tunggal Ika, lambang negara kita Ibu-ibu muslimat, Indonesia. tepuk tangan. Walaupun Terima kasih. berbeda tetapi tetap satu tujuan. Lebih. Dari 200 Ha. juta penduduk Ha. Indonesia. Ngajedog wae. Boy. Makasih ibu-ibu muslimat. Ibu kuwu, terima kasih. Aduh, ibu impian buku Berkah. barusan alhamdulillah. Mohon ngajedog wae. Boy. Cekuleun. Ningali Ya. Lain ngajedog wae. Naon? Apan leungeun dalangna make nyoo maneh. Nyaho ngan ukur 2 leungeunna. Kuring ge hayang nyokotan bieu ge. Eta keng seueur kitu keng sabaraha siapa tingali. Ulah ieu aya umur-umuran kerek nempo bosan. Naon? Duit bodas euy. Lain duit bodas. Lain bodas make amplop. Oh make amplop itu teh. Sok, Pot. Hiji, 2. Itu hiji keun jeung manehnya. Sok hijikeun. Sok hijikeun. Kan kita bersatu. Bapak siapa maneh mah? Ieu. Pak Bapak Ohim, eta Pak Ustad. Pak Oh, Pak Haji. Pak Haji Enden. Ampun. Pak Haji Enden mah acan. Sok, eta engal. Hiji sarewe 25. Titik-titik totol-totol. Nyaan dihitung. Awewe zaman ayeuna leutik-leutik beuki kerupuk. Beraha? Hiji, alhamdulillah kenging 550. Alhamdulillah. Tepuk tangan kangge sadayana atuh. Aduh. Berarti
Ka 700 teh kirang 50, 150 deui. Hitung sing bener aya Kang. Nuhun. 550. Ibu-ibu nuhun alhamdulillah. Hatur nuhun ibu-ibu. Paling bakat tindihan gitu eta. Palih tengahnya hatur nuhun. Palih pengker tah can. Palih dieu tah can. Iya wakilna we udunan mangga. Bapak Ibu Mang Cepot, Nabi Muhammad hijrah di Mekah ke mana Bu? Madinah. Orang Madinah beda suku, beda bahasa, beda agama. Yeah. Tapi ku Nabi dirangkul. Jadi sifat Nabi tara pernah memecah belah. Maka kalau ada dakwah yang memecah belah, itu bukan dakwah yang diajarkan Nabi. Dakwah yang diajarkan Nabi merangkul bukan memukul, menyatukan bukan memecah belah umat. Itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Mang Cepot, ayeuna urang nari kana kemerdekaan Pak. Bu, Pak, negara urang teh baheula hese merdeka. Kunaon sababna? Sabab berjuangna masih kene masing-masing. Berjuangna masih kene masing-masing. Maka aya konsep bineka tunggal ika teh supaya urang ngahiji. United we stand, divided we fall. Al jama'atu rahmatun. Atun. Aya Kang naon teh? Nurutan paus bieu. United we stand, divided we fall. Al jama'atu rahmatun. Atun. Bisa bahasa Inggris nanti aya Kang. Ari abdi bahasa naon-naon ge jangan ditanya. Bahasa Inggris? Inggris jangan ditanya. Arab? Arab jangan ditanya. Cina? Cina jangan ditanya. Bisa? Teu bisa. Suka teh sombong jangan ditanya. Oh, boleh dites. Bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Inggris ulah sok coba. Bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Inggris boleh. Bahasa Inggrisna bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi. Mother, father. Ladies and gentlemen, anu geulis ngahakan permen. Selamat malam. Good night. Selamat pagi. Good morning. Selamat tinggal. Goodbye. Selamat mandi. Good jubar. Bahasa Inggris gujubar. Bahasa Inggrisnya jalan. Walk. Berjalan. Berwalk. Can jalan. Can the walk. Jalan rusuh. Walk. Brr. Oh ya bahasa Inggris wak. Dawala bisa bahasa Cina tuh. Bahasa Cina. Boleh dites Abdul Lami jeung si Ahok. Bahasa Cina budak begang. Hanya cacingan. Bahasa Cina cicing di imah ulah kemana-mana. Tong ciling cingcat. Main kaleci. Cing kuaing centang. Puasa. Tong makan siang-siang. 1.000. Seceng. 5.000. Goceng. Duit kurang. Kacoceng. Oh ya Cina kacoceng segala. Ngising. Cineten. Halus eta nya euy. Cepot dawala. Ya. Jadi united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bu, Nabi ngajarkeun persaudaraan kita apalagi umat Islam ini Pak, siga satu tubuh Pak Haji. Siga satu tubuh. Bagaimana satu tubuh? Lamun satu bagian tubuh nyeri, maka merebet nu sanes daging ngiring Sakit. nyeri. Sirah nu lieur Pak. Tapi pan bujur nu disuntik laras teu. Kantos teu ibu lieur sirah datang ke dokter sirah nu disuntik. Pan teu sirah nu lieur kunaon bujur nu disuntik. Tubuh yang demam panas menggigil tapi letah nu ngarasakeun pahitna obat. Hate anu nyeri tapi panon pan anu ceurik. Artina naon? Ini satu tubuh enggak bisa dipisahkan. Bapak Ibu, urang baheula ketika sebelum merdeka berjuang masing-masing. Komo bangsa-bangsa deungeun ningali Indonesia teh siga tanah surga, direbut pan urang teh dijajah ku batur. Saha nu ngajajah negara urang baheula teh? Pundulur. Dulur saha? Punua. Ua naon? Walana. Ke Belanda teh ua cenah Walanda. Walana adina Wakosim. Belanda ngajajah urang. Kunaon Belanda ngajajah urang sabab ningali tanah urang teh subur. Ya. Belanda ternyata Pak Haji datang ke urang teh cek pelajaran sejarah mah di sekolah neangan 3G Pak. Naon 3G nu diteangan ku Belanda di urang? Gehu gepuk gemlong. Sanes gehu gepuk gemlong. 3G teh gold, gospel, glory. Gold. Datang ke dia orang Belanda, orang Eropa ngajajah gold, gospel, glory. Glory neangan kejayaan. Gospel nyebarkan agama.
gold niangan emas. Jadi orang Belanda kadita niangan emas. Mas Joko loba di dianya. Lain emas tukang Jawa, emas kekayaan. Oh. Berarti negara orang teh negara anu beunghar. Sangkan orang teu bisa ngalawan, diadu domba orang jeung urang. Aya politik ngaranna divide et impera, politik adu domba. Belanda teh nu ngalakukeun. Nya. Kunaon sababna datang ngajajah? Negara orang teh beunghar. Bahkan orang mengatakan tanah kita ini tanah surga. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betul. Bukan lautan, hanya kolam susu. Susu lumputan dina kelek ibu. Harga susu menonjol dan melangit. Harga kacang ini makin terjepit. Oh, harga susu menonjol melangit. Nya. Harga kacang kajepit. Mohon harga kolor merosot. Harga pisang turun naik. Beda deh sana sekalinya Pot. Ayawan. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tekot. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat dicecebkeun jadi tanaman. Tangkal naon? Sampe. Saking subur Pak negara orang. Nyecebkeun tongkat jadi tanaman. Tangkal sampe. Bersyukur tinggal di Indonesia. Ustaz. Naon? Nah, abdi mah nyecapkeun tongkat teh kalakah jadi budak. Eta mah beda deui Akang. Eta mah tongkat pramuka. Wah. Paingan unggal subuh disadap prok. Orang bilang nih Pot, tanah kita tanah surga. Tongkat dicecebkeun jadi tanaman. Tanah kita subur, rakyatna makmur. Maka pantas diparebutkeun ku negara batur, Pak. Nah, Ustaz. Naon? Satuju abdi ge Ustaz, negara urang teh negara subur. Ngan dina pelebah makmur juga nama acan Ustaz. Acan kumaha? Piraku ayeuna disebut negara makmur geuningan masih kene aya rakyatna anu dahar sore henteu isu. Dahar isu henteu sore masih kene aya rakyat di negara urang anu di bawah garis kemiskinan. Nu kitu disebut makmur? No way. Masih kene loba ayeuna anu katalangsaran nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak sado Haji Siron nu senang teh ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon. Mata ku abdi diganti laguna. Diganti kumaha? Lain kolam susu tapi kolam susah. Kolam susah kumaha ya Kang? Bukan lautan hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus KKN sampai narkoba. Dari Maluku sampai Malu semua. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tanah surga. Kok korupsi dan kolusi membudaya. Orang bilang tanah kita reformasi. Masih banyak tikus-tikus bernasi. Gede kawan ini. Akang, eta ngomong korupsi tong tarik teuing. Ada make sound system, ada sound. Lain maksudna kieu. Maksudna? Akang ngomong korupsi tarik teuing, itu video sabaraha hiji kumaha lamun ieu YouTube disebarkeun, dina media sosial disebarkeun, eta akang wanian ngomong korupsi kumaha lamun dicirian. Cirian itu nu beureum gitu. Lain kitu aya nu kasinggung Kang, kumaha lamun dicirian dicacag dipaehan teu sieun. Teu sieun abdi mah bosan. Kai Albasiah loba keneh. Nyieun deui we atuh. Aya di bejan teh sok malik-malikeun. Teu dibalikeun mah surabi we tutung sabelah. Tapi bener cepot teh sieun maot. Nya, res. Sieunna cepot pakuwu ngan hiji. Kunaon? Kurinyuh. Dah. Mun kurinyuh mah beak tuh si dawala ge saeutik deui. Cepot dawala uyahan deui nya. Janten Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah, Nabi cepot kunaon teh? Naon Kang? Naon aya Kang? Kurang nyecap gebogna duh. Juga teh tunuh Kang. Kang. Tunuh ongko, belan. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, ajaran Nabi bukan hanya tentang akidah, bukan hanya tentang ibadah, bukan hanya tentang akhlak, tapi konsep bermasyarakat,
konsep bertetangga, konsep bernegara, sekalipun dengan berlainan akidah, berlainan suku bangsa, Nabi mengajarkan persatuan dan kesatuan. Tadi simkuring ngobrol sareng Pak Kuwu, alhamdulillah masyarakat ini masakia guyubna, tepuk tangan kangge Pak Kuwu sareng masyarakat ini atunya. Mudah-mudahan orang tetap guyub, amin. Tetap kompak, amin. Aya beda saalit ngaranna ge atuh hirup di alam dunia. Beda kepala, kadang beda keinginan, betul nggak Bu? Betul. Beda kepala, kadang beda pemikiran, leres teu? Betul. Simkuring ayeuna punten ceramah ngangge wayang, da latar belakang simkuring ngawulang di sakola seni. Panu sanes ge aya nu benten ceramahna, aya nu ceramah ngangge hadroh Bu. Aya. Aya teu nu ceramah ngangge piano. Aya nu ceramah nyalira. Aya nu ceramah ceria sorbana dibeulitkeun ka dieu jang. Kan ada pemikiran masing-masing, cara masing-masing. Apal teu nu kieu saha ceramah kieu pot sorbana. Naruto. Naruto. Manya Naruto ceramah. Eta Ustaz Maulana di TV. Mana? Apal teu? Mana? Jamaah. Oi. Weh jamaah. Oi. Woi, astagfirullahaladzim ya Eta kan Allah. Ustaz Maulana. Hei. Ngareurewas ya bun. Ibu rek ngarajelang di tukang itu aya Kang. Kadek. Tong boro ibu-ibu abdi ge reuwas. Panangan Pak Ustad hampir nyabat kana sirah. Ngomong sirah abdi ngagelenceng. Ustaz Maulana mah gayana kitu. Wah. Jamaah. Oi. Weh jamaah. Hap. Cuman ini. Alah. Ya belakang segala. Itu Ustaz siapa, Pot? Ustaz Maulana. Oh, Gayanya memang begitu. Emang gitunya. Aya oge nu tegas kapungkur, Pak. Sorbana kapengker sabelah, kapayun sabelah. MZ almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang berbahagia. Salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak. Betul? Betul. Masih banyak randa-randa muda yang patut kita kawini, betul? Itu MZ. MZ. Aya oke di Bandung, Bu Haji. Ceramahna teh santai tapi nancap kana hate, Kang. Saha. Ih diimamahkeun ka dieu sorbanana teh. Saha. Aakim. Kajianana manajemen kolbu MK akhlak tasawuf. Semoga Allah yang maha menatap membukakan tirai di hati kita agar kita bisa merasakan indahnya hidup kalau kita dekat dengan Allah. Betul? Halo? Cepot? Apa lagu AA tuh? Allah mana? Tong nurutan. Jaga hati. Nu mana? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah Ngiringan. hati, lentera hidup ini boleh tawala. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan dirasukan kabaya. Ada, ya buat sahabat. Cahayana Ibu bareng ngengklak, buat. dosan sederhana. Ya, buat. Mojang Iya, kadia ka Ustad. kadia bu. Ayo ka Ustad. Mung, bu. Ibu nuhun, Bu Haji. Alim, bu, alim, bu. Bu Haji, Bu Haji saha saha ya? teh? Bu Haji oh. Bu Haji saha? Bu Haji. Bu Haji saha? Bu Haji oh. Bu Haji oo. Di Jawa. Nuhun Bu Haji sing sehatnya. Dan di Sunda mah Haji Aah. Ay abin teu Bu Haji. Bu Haji nuhun ya. Nuhun Bu Haji. Karena tahun lihat lagi deh ya mawas. Aduh. Eta Bu Haji ka abdi teu. Bu Haji oo. Ibu Haji oo itu leres Pak. Oh. Nocok saha ti Jawa aya akang. Eta pen Bu Haji oh namina. Emang kunaon gitu? Mun Sunda mah pan Bu Haji Aah. Oh Sunda mah aa. Apaan bedana Sunda jeung Jawa? Model di Sunda Jaka, pan di Jawa mah balikna Joko. Oh nya. Karena teh lamun di Sunda mangga, di Jawa monggo. Monggo. Di Sunda calik, di Jawa colok. Di Sunda baal, di Jawa bool. Mun dihijikeun bahaya. Bahaya kumaha? Lamun cek Sunda mangga calik baal di Jawa. Monggo colok bolaham. Nuhun Bu Haji. Aya Haji, deui nuhun, teh, aya Bu deui teh. Aya deui Bu Haji balik Cepot. dia. Punten. Kala-kala sana tidak sukan sana. Punten. Eta keun ai cepot mah nya nu ka dieu. Teu Ya gitu. naon dah ngaranna wayang.
kunaon dalang ngilu nolol kieu. Sedalah. Cing atuh dalang ulah ngiluan atuh ulah pipiluan. Lain abi nyaho pamikiran dalang. Naon? Sugan dibere deui ku Bu Haji Oh. Cing mertosan dalang ulah kitu-kitu ah. Ulah kitu atuh lang euy era euy. Bisa dalang teh Kang. Nu era nama epot tinggal di beungeut nepi ka beureum. Cicing mari mah diana. Menjedog. Mencicing. Wih, ongko dicarekan dalang tapi dicium deui kumaha ieu teh. Da dalang mah abdi moal hirup. Bu Haji nuhun ya. Bu Haji oh terima kasih. Dah. Dirasukan kebaya, nambikan cahayana, dangdosan sederhana, mojang priangan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Ari gog cungungung. Aya lagu agem jadi gok Mun ingakeun ibu-ibu palih dia tos aya perwakilan. Palih payun atos aya perwakilan. Palih pengker teu acan. Sakedap deui begitu juga. Bapak Ibu udah dimuliakan ku Allah, Mang Cepot. Tiap orang sudah punya cara dakwahnya masing-masing. Yuk Bapak Ibu, beda cara tapi satu tujuan. Itu kan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi kita sama-sama satu tujuan kita. Mudah-mudahan ku syukur kemerdekaan, ku ayeuna Maulid Nabi, lain ukur membuka sejarah Nabi, tapi ku ayeuna kitu pan urang teh kempel sasarengannya, sablok, sa 2 RW teh Pak. Tapi nu sumpingna pan ti mana-mana, urang tepang, da ai tiap wengi kieu mah da henteu urang teh pangetennya. Ku momen kieu urang ngarariung sing langkung rakat persaudaraan urang. Bapak Ibu, ngaran-ngaran loba dulur ternyata rek 1000 masih keneh kurang. Tapi ngaran-ngaran boga musuh hiji gae riweuh. Mudah-mudahan ku silaturahmi sing nambah dulur. Cepot hayang loba dulur? Alim. Si eta mah. Cepot hayang loba dulur? Alim. Nah, Da cek abdi mah nu dilobakeun mah lain dulur tapi duit. nah duit. Sabab geus loba duit mah kabeh oge ngaku dulur. Oh geus loba duit teh hayang ku dulur. Eta we posat abdi kerja di Jelema Beunghar. Kamari teh kerja di Bandar Entog. Eta nu datang ka imah teh. Tadina tara ka imah, ngadak-ngadak ka imah. Anu tadina tara ngechat, ngadak-ngadak ngechat. Nga-WA. Nga-WA maksudna teh nya. Heeh. Bari pokna teh ngomong agar silaturahmi tidak putus cik nginjem 100. Mantak naon atuh jeung dur mah piradan 100. Bere posat we. tara mayar. Ya Mang Cepot, Untung aya mudah-mudahan pamajikanna. ku salah sawios cara urang mempererat teh nyata ku muludan kieu ku PHB ieu komo urang bade maidan Agustusan. Yeah. Mudah-mudahan sing langkung rakat ukhuwah urang sadayana. Amin. Bapak Ibu satajan simpuring nyimpulkeun tang tos bae kada aya candahkeun ieu pangaosan kangge dina kahirupan nyata, kangge dina kahirupan sadidinten. Ieu simkuring hoyong dialog sakedapan sareng aa dalangna wios deh Bu. Ulah. Bu, oh tos kenal sareng dalangna teh Can? Urang taikeun dalangna wiosnya. Tepuk tangan atuh kangge aa dalangna atuh. Dalang kadihlas kedap. Alhamdulillah. Keprok lah tuh kangge aa dalangna atuh aduh. Ustad kunaon dalang buat diajak ngobrol. Tah Bapak Ibu biasana di dawai, ieu dalang teh diajak dialog. Ieu masih aya adik-adik keneh nu calengharnya teuy kawengi. Ieu hoyong ngenalkeun ka Ayi sadayana tentang kumaha sih wayang golek sebagai media dakwah. Dari Cepot dakwah lama Bu, salasana teu tiasa naon pamit teu digerakeun ku dalang, leres teu? Cepot dakwah teu tiasa aya soraan, lamun teu disoraan ku dalang. Jadi sora Cepot di saha? Di dalang. Sora dakwah di saha? Di dalang. Lamun sora Cepot dakwah di dalang, berarti nu manggilan hoyong disawer saha? Dalang ieu. Ajanten Pak Kuwu tadi teh nu manggil teh sanes Cepot Pak Haji tapi dalang ieu. Bilih uih bade ditagih deui ka dieu bae. Tapi sakedap dalang ge anu miwarang Bu. Saha? Pak Ustad. Adalang nami saha adalang teh? Nebangkeun Bapak Ibu para hadirin sadayana nami simkuring anu ti ibu atanapi ti bapak dua. Ti duana we atuh. Ti bapak saha? Nami ti ibu lah, ti ibu saha? Nebangkeun nami simkuring ibuna ibu asli Ibu Tere. Oh ya dua ibu. Mohon jantan dua. Ti mana we lah ti duanana? Ti ibu asli saha? Ti ibu Tere saha lah? Nebangkeun nami simkuring indung terena nu di Majalengka nu di Sumedang. Benten. Asli di Wado aja. Manintin. Bapak teh kawin wae. Sanes kawin wae Pak Ustad.
Pun bapak teh lebih tukang ngawinkeun. Calon panganten pamegat nate aya kapaksa diwakilan. Ah jadi atuh. Aya calon pengantin diwakilan segala. Adalah namina Nepakeun nami simkuring Senda Riwanda usia ayeuna 27. tos nikah. Teu acan. Nah jantan ieu dalang teh Pak Haji nguningakeun GGM. Naon GGM? Ganteng-ganteng mubazir. Adalah Mohon. ari main wayang kita hese tuh ieu teh. Aya teknikna Pak Ustad. Lamun aya adik-adik urang ya hoyong tiasa Leres. mainkeun wayang, bilih aya nu hoyong gitu nya. Nya Teknikna kumaha? aya teknikna. Hmm. Di antawisna pan teknik nyorakeun ngagerakeun eta benten Pak Ustad. Ngagerakeun kumaha? Ngagerakeun kudu dibuka heula sampingna bios. Wih, sekedap Pilih porno, porno. porosot nolol. Mual. Urang Sekedap buka we. sekedapnya. Nah, barudak singkat padat cara ngagerakeun wayang aya rumusna. Tah ieu Pak Ustad aya nami-namina ieu teh. Hmm. Tinggal Ibu aya nu hideung, Hideung? panjang, Pa- heuras. Ieu Nya ieu. ieu teh namina sampurit. Ieu sampurit, Pak. Fungsina jang ngagerakeun sirah wayang. Sirah wayang bisa luak liuk teh jang, tak ieu nu diputer-puter. Jadi upami leungeun nyaba kanu hideung kanu panjang kanu heuras ieu hirup sirahna. Sirah wayang, Sirah wayang. sirah wayang. Terus? Aya deui ieu anu ngahiji jeung awak. Namina sogol. Ieu sogol. Fungsina jang ngagerakeun awak. Awak. Wayang. Aya deui nu ngawir bolong. Bolong. Fungsina jang ngungklek-ngungkleukeun wayang. Tanu ngawir ieu teh aya tali nyambung kana sirah mun dibedol unggeuk sirahna. Jadi upami curug asup kanu bolong ungeuk-ungeukan sirahna. Sirah wayang maksudna. Cara nyepengna kumaha? Rumusna 2 tilu. Dua tilu. 2 ramo nyekelan sogol, 3 ramo nyekelan sampurit. Tah kieu jang. Curug diasupkeun kanu bolong. Curug jempol kana awak, nu tilu kanu panjang sampurit. Nah kitu. Jadi teu sembarangan nyepeng. Teu sembarangan, janten ke aya teknikna, aya fungsina. Anu tadi sogol anu 2 fungsina naon wae? Ngarenghap. Curug jempol. Ngarenghap. Cepot tiasa ngarenghap. Kumaha carana dikaluhur kahanapkeun anu curug jeung jempol teh. Beda deui lamun diudag anjing. Ngalieuh. Kanan kiri. Nah, ayeuna ieu anu panjang kieu kumaha anu panjang? Tuding eta mah. Cik tuding kumaha? Ku Tuding eta nepi sticknya. stik. Ku kenca ieu mah. Leumpang. Oh leumpang. Ulah ngarodon leumpang ge. Oh gitu. Iya fungsina leungeun teh. Aya deui pencaksilat pan nya wayang masuk aya penca. Pencak jang pencak. Ayo, Kenangan. Oh gitu. Eta leungeun naon eta? Kesrek atuh. Oh gagaro eta mah. Eta namanya tina ngagerakeun. Lamun nyorakeun kumaha nyorakeun? Nyorakeun rada di baheum sakedik. Hmm. Cepot jeung dawala beda teknik. Cepot mah rada di baheum. Dah. Dararamang sadayana ibu bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penak sareng Mang Cepotnya. Beres akal. Yang urang dieu asa kubagja. Bagja pisan. Itu cepot. Cepot eta. Dawala barudak. Dawala rada ngirung. Kumaha dawala? Anah. Hey. Irungna panjang pan. Oh. Dararamang sadayana ibu. Alhamdulillah. Bararade jago. Moal. Kulubhui bade. Ali. Selebel. Irungna panjang. Irungna panjang. Atak rada ngirung. Rada ngirung. Da bibir karungkup ku irung. Kurungkup. Aya deui bapakna cepot dawala namina saha? Semar. Semar aya. Aya Semar. Tah ieu Semar kolot. Iya kecilnya tuh di dia. Banyak Semar mueuk. Aing ngareret teh. Iya Semar mah. Eta aya kang urang ngobrol eta tuh. Salah. Aya teh saha bieu? Sugan teh Semar. Saha? Ketua Bang Emok. Tah ieu Semar. Semar mah iya Bu. Nu di pikolot nya. Nu di pikolot. Iya mah sorana jiga aki-aki. Kumaha tah?
Ujang. Bulan ua. Dulu ucu. Dupi aya naon ua. Dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa Ujang. Hun. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun ucu. Dah, eta. Sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh-reueuh da geuning kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapanya ucu. Laras ua. Manusia kadar rencana kaubul aya di nu Maha Agung, laksana aya di nu Maha Kawasanya ujang. Kan tenang. Tepuk tangan tukang ya ada langna sekali deui. Ya, Bulan ua. kaua teh acan aya nu nyawer cu. Atos Amuy. ku barudak tadi Calik. atos. Atos. Nya terus diwaktilan. Ah itu Semar. Gitu. Ieu tiluanana karakter sorana beda. Benten. Nya. Aya nu paling hese dina wayang nyorakeun naon eta? Sora buta. Buta kumaha? Kudu gede ngagolotrok. Hei, dulur-dulur bangsa di Barayang bangsa buta. Come here. My brother, my sister, my uncle, my Muna, my Saro, my Ci. Aya masyarakat. Itu siapa? Buta. Buta. Tapi Dalang pernah tuh keur waktu ngulik sora-sora nu aneh siga buta, bieu kan aneh teh. Aneh. Pernah teu kalepasan imah. Dina kahirupan sapopoe di masyarakat, di bumi lah gitunya. Pernah teu kalepasan sareng orang tua, mamah, bapak gitu. Make suara buta ngomong gitu. Acan itu betul. Yeh, lain seuri pernah teu. Jika nu gelo. Kabayang kapun bapak minta duit make suara buta. Hei, bapak. Wah. Minta duit, bapak. Allah, jang duit nake. Iya kan, gue. Mojo, heuy. Ayo bapak sorangan diangkat. Gitu. Itu suara hanya di panggung saja. Di panggung hungkul eta mah. Jadi keur waktu tampil, tapi dina kehidupan nyata mah tara diangge. Tara dia. Ustad ge sami kitu. Pak. Sami ngagolotrok. Nya usah ngolotrok. Ustad di panggung jojorowokan, Pak. Tapi kapun bojo mah lemah lembut, Pak Kubu. Ayeuna Ustad lain sieun, Bu. Kapun bojo lemah lembut. Oh, pasti sieun. Ustad di panggung ngaos Quran dikiroatkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Sorak itu teh keur ngaos Quran. Dan ajan kori ka istrina mah anger tar ngahiung mun ngobrol. Sugan peda kori muka panto. Mama. Bafa hoyong kolak. Kol-kola. Pun bojo kori di dapur ngajawab. Bafa afok lebok. Nah, pami aya rumah tangga kitu enggal candak ka rumah sakit jiwa. Alah, adalah nuhunnya. Mau sami-sami posan. Kela intina berarti tina ieu pangaosan. Hiji kumuludan teh urang hoyong langkung caket sareng Kangjeng Nabi, ku muka sejarahna, muka ajaranana, oge ngenalkeun Nabi ka anak-anak urang. Mudah-mudahan cahaya nu dicandak ku Nabi nyaeta Al-Qur'an, cahaya iman, Islam sareng ihsan sing caang ngagebrai di lembur urang. Sangan ieu lembur pinuh ku barokah. Oge ajaran Nabi teh lain ukur masalah akidah, ibadah sareng akhlak. Ternyata cara bermasyarakat, menjaga kebersamaan itulah ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasarengan panutup urang shalawat ka Kanjeng Nabi. Mangga sasarengan assalamu mangga. Assalamu Alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Lambaikan tangannya yuk pada Rasulullah sama-sama. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya. Sekedap. Bu, eta kamera nuju muternya. Jantan ieu pasti katingali ku sadayana di YouTube, di TikTok, ieu masyarakat Mawarsari nya. Mawarsari.
pasti katingali ku jamaah di luar ieu masyarakat. Maka supaya katingali kompakna, boleh nggak tangannya ke atas semuanya? Supaya yuk kamera teh muter kayak katingali kompakna. Sama-sama yuk ke atas tangannya yuk. Assalamualaikum ya. Sekedap. Iya katingali dina kamera pasti kirang saya Pak. Eta pabelit keneh. Oh, kena sami sadayana. Bade ka kanan heula ka kiri heula? Kanan. Kanan dulu ya, boleh ya? Sama-sama yuk. Kanan. Kanan mana kanan? Yeay. Ka dieu heula, ka dieu kanan nih kanan. Bosan. Kanan ieu. Naon? Eta mah bodor abdi bi. Kanan, Kiri, kanan, kiri. Olahraga. Assalamualaikum ya Rasulullah, sama-sama. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Ini masih angka dia puas. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aduh, hatur nuhun Bang. Asik, nuhun, hatur nuhun. Ya Nabi Allah. Jazakallah, Bapak sing sehat, panjang yuswa. Sun heula Bapak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pak, Bapak saya eta Pak Ajo. Pak Ajo ti Jawa pasti. Pak Ajo nuhun, mudah-mudahan berkah sing sehat perkujam Bapak Pak Ahmad. Ajo. Pak Ahmad cenah. Oh Pak Ahmad, paingan baik amat. Pak Aman. Pak Aman. Pak Pak Ajo, Ajo, Pak Ajo, Pak Ahmad ya. Alhamdulillah. Eta teh sami jeung bonteng teh timun. Pak Ahmad teh Pak Ajo. Gagah gitu Pak Ajo. Gagah perkujam. Perkujam teh naon? Perkumpulan Kumis Jabri. Makasih Pak Ahmad, Pak Ajo, nya Bapak mudah-mudahan Ibu, berkah sing panginten kagantosan. sabada nabi sholawat. Mudah-mudahan urang kenging sholawat, Amin. salam ka Kanjeng Nabi, urang kenging syafaat ka Kanjeng Nabi, urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan doa-doa urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك أجمعين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sakeut tim dawai ikan hiu makan nutrisari. I love you masyarakat Mawarsari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manganyangakeun ka MC nu bari teu acara panggil. Hatur nuhun sadayana para bini sepuh. Dadah. Dadah. Ibu hatur nuhun, Bapak. Assalamun alaikum. Alah iti saha? Hatur nuhun. Ibu nuhun. Mudah-mudahan sing kagentosan. Ama Allah. Bo. Hatur nuhun. Naon? Nuhun, mangga. Insyaallah. Mangga sing sehat, Bu. Nuhun masyarakat Desa Cilangcang. Hatur nuhun masyarakat sadayana. Dadah. Bapak nuhun. Mugi sarehat sadayana arageun pilih. Para jeung Yusuf. Dadah. Alah hatur nuhun.